Kadang sok aneh karena pegawean ieu tuh tingali tapi na bari cicing tapi na sok anger we horeream. Cik di dia aya nu sarua teu lamun bagian beberes bagian ieu tah titilap sok hoream gitu da. Abi mah sok horeream wae ieu teh besti. Padahal pegawean ieu teh bari cicing gitu tapi nah hanya godaan teh masya Allah Robi naon we komo lamun geus nyo'o HP mah geus we moal tulus ieu mah nilepan teh. Tapi ieu meureun resikona jadi ibu rumah tangga teh hoream-hoream ge paksakeun we da puguh kewajibanana meureunan jadi pamajikan mah kudu kieu nya matak maksakeun we kana nanaon oge nya mati-mati hoream ogekeun we lah nu penting jadi ibadah cenah. Tuh pan teu karasa bari baceo bari anggeus pigaweun tuh kari we ngistrika mah keun bae we nu pentingna we hungkul tuh saragam budak da lamun diistrikan kabeh mah sok karoream cara rape besti da geuningan kumaha pigawean ibu rumah tangga mah teu anggeus-anggeus anggeusna aya deui komo kana seuseuhan mah wah teu eureun-eureun isuk-isuk nyeuseum beurang nyeuseum matak cara rape keun bae we da lain eta lain pegawai negeri gitu. Jadi ya sa ieuna we saperluna nu diistrika mah tuh.